Tah guysnya iya orang menang simet lah sakit we. Wilujeng enjing, wilujeng werang, wilujeng santan, wilujeng wangi oge kasadayana anu lalajo video ieu. Selamat menonton video yang saya buat ini. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kembali deui bersama Indiping. Seperti biasa lah ayeuna mah di sawah deui nya melanjutkan pekerjaan yang kemarin tah gitunya. Ayeuna mah aya baturnya si Ipan teh cenah rencana teh ek ngored heula cenah ngored sawah nu bapana tunu itulah tambah teuing kesel cenah pokna teh sok nu can subscribe heula nya nu can like heula tah anu can komen heula jeung share ka balarea nya sok hayu tuturkeun we video selanjutnya dari inipingofficial.com. Asik mantap jiwa guys. Tah guysnya iya ker ngarit tah sia Ipan tah tambah teh kesel di imah cenah jadi we ngarit. Sudah berapa lama Anda ngarit? Sudah 2 bulan. Nantinya ini akan bersih ya setelah diarit. Ameh teh loba teuing oray karena di dieu mah nya sok loba teuing oray tah. Rupa-rupa oray nantenya kan rata-rata masuk aya oray kadut tadi di teh. Heeh. Tah guysnya di soh mah aya pelak sampe tahnya tuh segala rupanya di soh mah nya sampe aduh mantap pisan nya mun digoreng mah euy. Di kulub enak sampe mah nya. Loba tangkal sampe mah nya ngan ieu teh can eta can gelede gini. Iya masih keneh ngarit. Anjir goblok cai gitu. Nah guys, duh baralanya euy. Sok palaur tadi teh supaya oray di teh. Tah guys, ini yang dinamakan daun kelornya sangat banyak sekali ini teh manfaatnya nya. Bagi kesehatan tubuh manusia. Biasa nama sok dijadikeun teh gitu nya. Serpisan itu manfaatnya. Ah iya guys. Pan ieu mah jigana rarontok euy. Daunna. Tamun ieu mah jigana masih murah keneh ieu mah daun kelornya. Tah ieu mah guys daun cau nya. Daun cau mah biasana jeung bungkus-bungkusnya nu alami tah biasana mah jeung nyen lontong make daun cau nyen non tuh nyen papais heuh tah make daun cau nyen nyen naon deui nya nyen leupeut tah nyen leupeut biasana make daun cau nya jeung timbel biasana make daun cau nya. Mah geus jarangnya make daun cau teh rata-rata make kertas nasi wae. Tah sebenarnya mah ieu teh nya ageng pisan manfaatna nya. Tuh guys. Cau segala rupa di gitu guys tuh ya. Tuh cau tah. Ting cau naon pokona mah cau we. Jantungna aya nya bisa dipurak ieu teh nya. Meunah pisan mun dipurak mah nya jantung cau teh. Aya babaturan mah nya si oga atah si oga nya. Sok kalakah dibeuleum nya teh euy. Jantung cau tehnya teuing da cik urang marasana pahit tapi si eta mah beuki we kana jantung cau teh. Ieu masih keneh nu ngarit ya. Semangat ya. Kasau heula nyuhan nyuhan heula guys. Sawah nyuhan heula lah panas kieu mah nya. Tah guys di dieu aya naon tuh aya jambu tangan ieu parentil keneh guys nya tah parentil keneh di baturnya ulah diala ieu kade gegabahnya kudu buja heula segala rupana ge. Tah ieu para belauk tah bakal cau tuh tah ieu daun sampe ieu jeung lalap teh enak mun jeung ngalewat masih enak nu kieu mah nya tah mantap pisan mun pake ngalewat mah nya. Tuh guys aya bapak-bapaknya nu keur macul tuh. Ulah ku bapak-bapak atuh nya macul teh nya. Urang nya nu ngora kudu bisa eta euy macul ge nya.
tuh enakan pisannya di dia. Jadi tah guys nya lamun geus kotoranna teh ka dieu tah tempat teh nya kocokna teh kitu tah. Cenah capek cenah non tuh panas dieu kudu disaung heula. Tuh nempokeun nuker eta non tuh nuker ngoret tuh. Mantap jiwanya. Tah guys nya di sawah mah tuh loba dahareun teh model ieu tah kalapa tah segala rupa aya di dieu mah nya. Jadi mun maraneh ka sawah teh nya teu moal cai ada aya kalapa ieu kan kade ulah diala aya nu batur mah nya kudu bebeja heula segala rupana ge. Tah ieu guys aya kalapa hejo tah sangat bermanfaat sekali nya, banyak sekali manfaatnya. Nah ieu mah kakabon ka dieu mah guys ya. Kebon enong ya, sangat belantara sekali guys ini mah nya. Tuh para kene aya di kebon mah nya. Tuh guys ya ini kebon nah namina barengitan aya di kebon teh nya. Jadi kudu sedia nonton ngaranna teh bat jamu ka kebon mah nya kudu ngadurukan. Soalnya pan lebarengitnya jadi berbahaya bisi kakenaan DBD naon lah penyakit segala rupanya. Nah jadi kieu nya guys nya di sawah mah sok atuhnya kanu ngora teh kali-kali mah ulin teh ka sawahnya ulah henteu moe ka paulinan nongkrong teu paruguhnya soknya diajar simkuringnya diajar ieu teh nya. Da kumanya ari simkuring mah nya kana urin karar itu tepatnya resepnya tongkrong karar itu teh. Jadi ingin bermanfaat dah hidup teh nya. Ulah hanya sekedar membuang duit orang tua saja gitu tah. Jadi harus lebih bermanfaatnya. Tah guys di lembur didinya usum naonnya di mah usum naonnya rupa-rupa di dieu mah nya. Tah guys nya di dieu ge aya pala kangkung tah ieu teh nya nu ngorak keneh tuh nya. Itu nu kolotna tuh nya. Pala kangkung ieu tuh miharajo pisan nya. Tah eta mun di kono seng teh ieu tempatna tah ieu mah jigana bayem melak bayem meureun jigana tah. Di kangkung oge tah saminya. Ieu mah jigana geus diala ieu mah guys tah. Simut ge aya sia guys dia simut tah. Simut mana simut? Benang sia ka head tah. Tah guys ieu menang simut urang tah. Simut guys. Kabur gira simut mah nya. Tah guys ieu menang simut tah. Belalang atuh nya. Tah guys tah simut tah. Simut tah. Nya menang simut tah guys simut tah. Iya juga lapang bola nya jauh pisan ieu tah simut tah guys nya. Geunah pisan ieu teh nya mun digoreng mah nya di atoman di samaraan mah geunah aduh simutnya. Simut guys belalang. Duh enakeun pisan guys meni tiis teh mah nya. Solokan ieu. Dah dia aya tangkal ieu guys ya aya tangkal coklat sih di dieu Mana tangkal coklat teh teu wahan gini mah. Tah ya guys tah tangkal coklatnya. Coklat mantap sekali ya di sawah namanya. Heula nya dino ieu dino tiis teu enakeun pisan mun pake sareh mah di dieu nya. Nah di sawah teh nya tiris tah teu kuat namanya kitu mun petik teh. Ieu hanunya nusuk kendong di sawah teh nya tirisna kabina-bina ieu mah kealaman ku sorangannya ngendong di sawah teh mun tirisan ampun. Guys tah. Ieu tah. Tanggal kelapa aya guys ieu guys ya. Kelapa ieu. Inilah keanekaragaman Indonesia guys, tiada tertandingi oleh negara lain.
cuang ka jalan karetanya guysnya. Iya ya deket dah jalan kereta ge ka dieu nya kan hanjakala teh teu bisa magat kareta di dieu mah nya kudu we ka stasiun ta eta masalah namanya jalan kereta guys ya tembokeunnya ya. Allahu Akbar tuh kan cik orang ya sok reuas aya naon teh komo di mun orangnya aduh. Nah guys ya jalan keretanya sepur cenah cik orang Belanda mahnya. Orang Belanda mah nyebutnya sepurnya. Nah guys itu dia tuh guys terus pisan imanya kan kadenya di jalan kereta mah ulah-ulang-ulangnya kata orang kareta apa namanya gitu bahaya namanya. Tuh guys jembatannya itu halus pisan lah iya namanya apa nama tuh jalur kereta teh. Tah guys lah sakieu wae lah kalau di SIM abdi mah nya puntenna ieu nya beli aya cariosan teu merenah da pasti nage teu merenah di SIM kuring mah nya puntenna we nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tong pohonya subscribe, like, komen heula jeung share ka balareanya supados ieu channel teh berkembang dengan pesat guys nya. Mun pesat mah nya alhamdulillah sim kuringnya sangat bingah sekali nya. Hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.